Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal fi ta'zimil ilmi tetep dina martelakeun ngagungkeun ilmu wa ahlihi jeung ahlina itu ilmu. I'lam kudu kanyahokeun ku anjeun mukhatab ghair muayyan anu disarupakeun kana mukhatab muayyan dina pada disuprih ku si mutakallim. Bi anna talibal ilmi kana sanyana jalma anu nyuprih ilmu la yanalu eta moal meunang itu si talib al ilma kana ilmu wala yantafi'u jeung moal ngalap manfaat itu si talib bihi ku eta ilmu illa bi ta'zimil ilmi angin ku ngagungkeun kana ilmu wa ahlihi jeung ka ahlina itu ilmu wa ta'zimil ustadzi jeung ngagungkeun ka guru wa tauqirihi jeung ngamuliakeunana ka itu ustad. Kila dicaritakeun naon lafad ma wasola man wasola. Ma wasola henteu tepi saha manjalma wasola anu geus tepi si man kana tujuan illa bil hurmati angin ku hormat wa ma sakoto jeung henteu pati-pati gugur saha manjalma sakoto anu gugur maksud gugur dieu teh henteu tepi kana tujuan itu si man illa bitarkil hurmati angin ku sabab tinggal hormat wa ta'zimi jeung ngagungkeun. Wakila jeung dicaritakeun naon lafad al hurmatu ari hormat khairun eta leuwih alus minat taati tibatan taat. Ala taro nah henteu mikir anjeun annal insana sanya-nyana jalma la yakfuru eta henteu kupur itu insan bil maksiyati ku sabab maksiat. Wa inna ma yakfuru jeung pastina kufur itu si insan bitarkil hurmati ku sabab tinggal hormat. Wa min ta'zimil ilmi jeung eta tetep tina sawarehna ngagungkeun ilmu ta'zimul muallimi ari ngagungkeun jalma tukang ngawuruk. Qala panos ngadawuh saha Aliun Sayyidina Ali karramallahu wajhah kana lafad ana abduman allamani harfan. Ana ari kaula abduman eta abidna jalma allama anu ngajar itu si mani ka kaula harfan kana hiji huruf wa atanapi harfan kana huruf wahidan anu sahiji. Insya'a lamun ngarepkeun itu si man ba'a tah ngajual si man ka kaula. Wa insya'a jeung lamun ngarepkeun itu si man a'taqo tah ngamerdekakeun si man ka kaula. Wa insya'a jeung lamun ngarepkeun si man istaraqo tah nyieun abid atawa tukang ngaladen itu si man ka kaula. Wa qad ansyadtu jeung parantos ngadangdingkeun atanapi ngaluarkeun syairan kaula fi dzalika dina eta masalah ngagungkeun muallim. Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi. Ieu baharna bahar tawil fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimin. Kuring nempo hak guru teh utamana hak muallim pangwajibna diraksana ku sakurjal manu muslim. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan lita'alimi harfin wahidin alfu dirhamin
hak pisan mun dihadiahan tina ilmu sahurupan sodakoh 1000 dirhaman saking ilmu dimuliakeun. Ra'aitu ngayakinkeun kaula ahak bal haqi kana hak na anu leuwih hak. Haqqal muallimi tegesna hakna jalma anu tukang ngawuruk. Wa aujaba jeung pangkuduna itu hak naonana hifdon ngaraksana ala kulli muslimin kasakur jalma anu Islam. Laqad haqqo yakin nyata geus hak naon ayyuhda yen dihadiahan saha ilaihi itu muallim karomatan kalawan jihad ngamuliakeun tawa karna arah-arah ngamuliakeun li ta'limi harfin wahidin eta tetep pikeun ngajarkeun sahurup alfu dirhamin ari 1000 dirham. Fa innaman dasanya nyana jalma allama nu ngajarkeun si man ka anjeun harfan kana hiji huruf mimma tina perkara tahtaju anu mikabutuh anjeun ilaihi kana emma fid dini dina perkara agama. Fahuwa maka sanyana fahuwa maka eta sanyana itu sanyana itu eman abuka eta bapa anjeun fid dini dina agama. Wakana jeung bukti saha ustadzuna guru urang samudayana asy-syaikhu tegasna syekh al-imamu nu jadi imam Sadiduddin Asy-Syairazi nyatana Imam Sadiduddin Asy-Syairazi yaqulu ngadawuh itu Imam Sadiduddin kana lafad qala masyayyikhuna qala parantos ngadawuh saha masyayyikhuna pirang-pirang guru urang sadaya kana lafad man saha jalma aroda anu mikahayang itu si eman ayyakuna kana yen bukti saha ibnuhu anak nasi eman aliman etanu alim fayan bagi tah penting naon ayyuraiya yen ngaraksa si eman al-ghuraba ka pirang-pirang anu ngalumbara minal fuqaha'i ti pirang-pirang ahli fikih wa yukrima jeung yen ngamuliakeun itu si eman hum ka itu fuqaha atawa ka ghuraba wa yu'azzima jeung yen ngagungkeun itu si eman hum ka itu ghuraba wa yu'tiya jeung yen barang bere itu si eman hu ka itu ghuraba syai'an kana naon bae fa illam yakun maka lamun henteu bukti itu ibnu atau nabi fa illam yakun maka lamun teu bukti saha ibnuhu anakna itu si eman aliman etanu alim yakunu tah pasti bukti saha hafizuhu incuna itu si eman aliman eta anu alim. Wa min taukiril muallimi jeung eta tetep tina sawarehna ngagungkeun muallim Allah yamsyiya arien henteu meunang lempang si tolib amamahu di hareupeun muallim wala yajlisa jeung henteu meunang diuk si tolib makanahu dina tempat calikna itu muallim wala yabtadi'a jeung teu meunang ngamimitian si tolib al kalama kana nyarita ingdahu deukeut muallim illa biiznihi angin kalawan izin muallim wala yuksiro jeung yen henteu menang ngalobakeun si tolib al kalama kana nyarita ingdahu deukeut muallim wala yas'ala jeung yen henteu menang nanyakeun masalah si tolib hu ka muallim syai'an kana
naon-naon ingda malalatihi dina nalika bosenna itu muallim. Wa yura'iya jeung yen ngaraksa si talib al waqta kana waktu wala yaduqo jeung yen teu meunang ngetrok-ngetrok si talib al baba kana panto bal yasbiro balikta yen sabar itu si talib hatta yakhruja sehingga yen keluar itu muallim. Falhasilu maka ari kesimpulanana annahu eta sanyana itu si talib yatlubu eta nyupri si talib ridhohu kana karidoan muallim wa yajtanibu jeung yen wa yajtanibu jeung ngajauhan itu si talib sakhotohu kana benduna itu muallim wa yamtathilu jeung turut itu si talib amrohu kana parentahna itu muallim fi ghairi ma'siyatillahi ta'ala dina salianti dosa ka Allah ta'ala wala ta'ata jeung henteu meunang turut eta maujud lil makhluqi ka makhluk fi ma'siyatil khaliqi dina pagawean dosa ka Allah zat anu ngadamal. Wa min tauqirihi jeung eta tetep tina sawarehna ngamulyakeun muallim tauqiru auladihi ari ngamulyakeun pirang-pirang turunanana itu muallim. Wa man jeung ngamulyakeun jalma ya ta'allaqu anu aya percantelan si eman bihi ka itu muallim. Maksudna ya percantelan terek tina jihad nasab atawa sanes gitu. Wa kana jeung bukti sa ustaduna guru urang samudayana Syekhul Islam tegasna atawa nyatana Syekhul Islam Burhanuddin Shahibul Hidayati anu kagungan kitab Al-Hidayah. Yahki eta ngahikayatkeun itu Syekhul Islam Burhanuddin kana lapad anna wahidan saenyana hiji jalma maksudna hiji guru min kubbari Bukhara anu tetep ti golongan tokoh-tokoh ulama tanah Bukhari kana eta bukti itu wahid yajlisu eta calik itu wahid majelis ad-darsi dina tempat pangwurukan atawa tempat ngaderes. Wa kana jeung bukti itu wahid yaqumu eta ngadeg itu wahid fi khilalid darsi dina tengah-tengah pangwurukan ahyanan sakapeung. Wa sa'alu jeung naroskeun itu murid-murid hu ka itu wahid anhu tina itu yakumu tak kadinya rujukna atawa tina itu qiyam masdarna. Wa yaqulu jeung ngadawuh itu syekh atawa wahid kana lafad inna bena ustadzi sanyana putra na guru kaula yala abu eta keur ulin itu ibna ustadzi ma'asibiani sarta pirang-pirang budak fisikati di jalan. Fa idza ra'aitu maka di mana ningali kaula hu ka itu ibna ustadzi aqumu tah nangtung kaula lahu karena ngahormat ka itu lahu karena itu ibna ustadzi ta'ziman karena ara-ara ngahormat atau ngagungkeun li ustadzi ka guru kaula. Wal qadil imamu jeung ari qadi imam Fakhruddin tegasna Imam Fakhruddin Ar-Sabandiyu kana eta bukti itu qadil imam raisal a'immati eta kepalana pirang-pirang imam bi Marwa di tanah Marwa. Wa kana jeung bukti saha as-sultanu sultan yahtarimu eta ngamulyakeun itu sultan hu ka itu qadi imam. Goyatal ihtirami kalawan banget pisan
ngamulyakeunana. Wa kana jeung bukti itu qadi imam yaqulu eta ngadawu itu qadi imam kana lafad innama wajadtu pastina manggih atau menang kaula hadal mangsoba kana ieu darajat bihurmatil ustadzi eta tetep ku sabab ngahormat ka guru. Fa inni dasanyana kaula kuntu eta bukti kaula akhdimu eta ngaladen kaula ustadzi ka guru kaula al-qadiyal imama tegesna qadi imam Aba Yazid ad-Dabusi. Wa kuntu jeung bukti kaula akhdumu eta ngaladen atawa ngaguru kaula hu ka itu Aba Yazid wa atbahu jeung masakeun kaula ta'amahu kana katuanganana itu Aba Yazid wala aqulu jeung henteu ngadahar kaula minhu tina itu ta'amah. Wa syaikhul imamul ajallu jeung syekh imam anu agung Syamsul a'immatil khalwaniyu anu lir ibarat panon poena pirang-pirang imam anu bangsa Khalwan. Kodekana nyata bukti itu syekh kharaja eta kaluar itu syekh min Bukhara ti tanah Bukhari. Wasakana jeung calik itu syekh fi ba'dil qura di sapalih pirang-pirang kampung ayyaman dina sababaraha dinten. Bihadisatin kalawan sabab aya perkara anu anyar-anyaran waqa'at anu tumiba itu hadisah lahu ka itu syekh. Wa qad zarat bari nyata ziarah hu ka itu syekh saha talamizuhu pirang-pirang santrina itu syekh ghairu syaikhil imamil qadi saliante syekh imam al-qadi Abi Bakar Az-Zarnuji. Faqala maka ngadawu imam al-Khalwani lahu ka itu qadi Abu Bakar hina laqiya dina waktu tepang itu syekh imam hu ka itu qadi Abu Bakar kana lafad limadza karna naon lam tazur henteu zarah anjeun ka kaula. Faqala maka ngadawu itu qadi Abu Bakar kana lafad kuntu bukti kaula masyghulan eta anu nuju katungkul bi khidmatil walidati ku ngakhidmah ngaladen pun biang. Qala ngadawu itu Syekh Al-Khalwani kana lafad turzaku diberi rezeki anjeun al-umra kalawan panjang umur wala turzaku jeung moal dirizkian anjeun raunaqad darsi kalawan papaes pangurukan. Wa kana jeung kabuktian kalakuan kadzalika eta nya kitu deui karasa nya na Syekh Qadi. Fa innahu maka saanyana itu Syekh Qadi kana eta bukti itu Syekh Qadi yaskunu eta calik Syekh Qadi fi aksari auqatihi berarti Qadi Abu Bakar imah. Fa innahu rasanya itu Qadi Abu Bakar kana eta bukti itu Qadi Abu Bakar yaskunu eta calik Qadi Abu Bakar fi aksari auqatihi dina kaseseueuran pirang-pirang waktuna Syekh Qadi Abu Bakar fil qura di kampung walam ya yantadim bari henteu tersusun lahu ka itu Qadi Abu Bakar naon ad-darsu pangurukan. Faman maka sajalma ta'adza anu ngarasa pilara minhu ti itu si iman sa ustadzuhu guruna si iman yahrumu tah kahalangan si iman barokatal ilmi tina kaberkahan ilmu wala yantafi'u jeung moal ngalap manfaat si iman bihi kalawan itu ilmu illa qalila angin kalawan saeutik. Kantun innal muallima wat tabiba kilahuma cekap wallahu a'lam bissawab.